Materi anu salajengna nyaeta kecap rajekan. Kecap rajekan nyaeta kecap anu disebut dua kali. Boh engangna, engang teh tadi naon disebut engang teh? Engang nyaeta suku kata. Nya janten disebut dua kali suku katana atanapi wangun dasarna kitunya atawa bentuk dasarna. Salianti dirajek engang atanapi wangun dasarna ilaharna aya oge nu ditambahan ku rarangken. Boh rarangken hareup atanapi rarangken tukang. Upama dina bahasa Indonesia kecap rajekan teh disebut kata ulang. Tos kabayang kan ayeuna kecap rajekan teh nu kumaha? Pami dina bahasa Indonesia disebut kata ulang ya. Nu kata ulang teh kan pasti hidup terang. Salajengna di dieu deui papasingan kecap rajekan. Masih emut keneh tadinya papasingan teh nyaeta jenis. Jenis-jenis kecap rajekan. Anu kahiji nyaeta dwi purwa. Rajekan dwi purwa asalna tina dua kecap nyaeta dwi. Dwi teh hartina dua jeung purwa teh hartina mimiti atanapi awal. Rajekan dwi purwa kaasup kana rajekan nu dirajek engang awalna. Jadi anu dirajek-rajek teh nyaeta nu diulang ya. Anu diulang teh engang atanapi suku kata awalna. Contohna kumaha? Mobil, momo bilan gitunya. Motor, momotoran gitunya. Jadi dirajek teh berarti diulang kecap awalna nya disebut dwi purwa. Dwi teh dua, purwa teh awalnya iya dwi purwa. Janten mobil jadi memobilan, motor janten memotoran. Terus anu kadua dwi madya. Rajekan dwi madya asalna tina dua kecap nyaeta dwi nu hartina dua jeung madya anu hartina tengah. Jadi rajekan dwi madya nyaeta kecap anu dirajek engang tengahna. Anu diulang teh atanapi nu dirajek teh nyaeta engang tengahna. Contohna kumaha? Sabaraha. Tingali di dieu nya dina kecap sabaraha anu aya di tengah teh nyaeta ba. Berarti janten tina sabaraha janten sababaraha kitu nya. Nah, ngartos kan salajengna aya dwi lingga. Rajekan dwi lingga nyaeta kecap anu dirajek teh wangun dasarna. Jadi anu dirajek teh si dasarna pisan sami kitu nya jeung kecap dasarna. Nah, dwi lingga teh dibagi deui jadi aya dwi murni. Murni mah bener-bener murninya anu dirajek wangun dasarna bari teu ngarobah sora. Jadi bener-bener murni. Contohna kumaha? Bapak janten bapak-bapak, ibu-ibu kitu nya. Janten sami pisan anu diulangnana teh bener-bener murni henteu ngarobah sora. Teras deui aya dwi reka. Kitu nya dina dwi lingga teh aya dwi reka. Ai dwi reka mah anu dirajek teh wangun dasarna bari ngarobah sora. Contohna misalkeun tina melong jadi pulang pelong. Pu jeung pe jadinya pulang pelong kitu nya. Tina ngalieuk jadi luak lieuk. Tina noel jadi tual toel gitu. Direka jadi direka deui dirobah sorana teh kitu nya eta dwi reka. Teras deui aya trilingga. Tri teh kecap tina tri teh sami jeung hartina tilu nya. Janten dirajek atanapi diulangna teh 3 kali anu diwangun tina wangun dasarna. Ilaharna kecap nu dirajek atanapi nu diulang teh dina trilingga ngan diwangun ku 3 atanapi 4 huruf. Biasana osok aya 4 kecap gitu. Misalkeun tang ting tung, dat dit dut, trang treng trong gitu nya. Ta eta trilingga, seueur nya trilingga mah. Misalkeun blag blig blug, jelag jelig jelug seueur contohna. Nah, dugi ka dieu mudah-mudahan hidup ngartos nya kana kecap rajekan. Sakitu wae ti Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.